ngebatak kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusannya ana sama Allah. Mantak lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we kiai oplok. Atuh ayu wae sia teruskeun, jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat, jang sia. Kaitana nu ngadekeun kan duaan dong terus yeun duaan ge. Deureun teh anu ngadekeun teu total sama sekali. Duaan ge teh torek. Oh masalah. Ya lain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Lamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas di Allah peda dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Weuh nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun aduh melek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai bae sorangan. Oh, teu ka sorga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengekeun teh nya. Ka sorga aja nya nama itu. Ka sorga sorangan baji. Atuh cek teh bukan sia teu ada rengekeun aing. Geus aing mah ka sorga. Milu atuh. Itu teu kieu teh sia na teu nuturkeun ka aing. Geus sorangan we kiai ka ditu. Tuh, eta urusan apa gitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, emang magahan di musola ngan 10-an. Eureun lah. Kurang tuh 10-an tereng naik-naik. Guys, emang mendingan ngojek. Kiai goblok. Diberi kemuliaan ilmu magahan aja 10-an ngojek pan. Teu bagus kiai, bohongan teu narurut ka aing. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai lantaran diparentah ku Gusti Allah. Urusan ngadu ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai, urusan Allah Subhanahu. Ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge, meunang ngatur Allah kabeh ge. Urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe, geus jang sehidup semati, bro, bae kawin, meunang 3 bulan, geus parah bae pamajikanana. Itu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da urang mah sakadar ngalaksanakeun da doa teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku da kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله أعلم بمرadihi eling-eling wong akeh kang pada ngimankeun ya lazina kabeh ulkuru pada eling sira kabeh ni'matallahi ing nikmat Allah alaikum ing atase sira kabeh ilham qaum waktu neja sapa kaum Quraisyun utawi kaum iku kaum Quraisy ayyabsutu saking yentah atau ing yentah ngadawakeun ya kaum yang
mutu tegese ngadawakeun ya kaum ilaikum maring sira kabeh ing tirang-tirang tangane kaum lias kiku bihim derpon yenta ngabongohan atau ngarusak ngabongohan iya kaum kalawan sira kabeh fakaffa aydiyahum maka nyegah ya Allah ing pirang-pirang tangan kaum angkum saking sira kabeh wa asamakum mimma aradu bikum tegese ngaraksa ya Allah kum ing sira kabeh saking barang kang ngarepkeun ya Allah ya kaum bikum kalawan sira kabeh wattaqullah lan pada wedi sira kabeh lan pada taqwa sira kabeh ing Allah wa 'alallah lan ingat Allah belaka fal yatawakkalul mu'minun maka becik tatagenan sapa wong kang mukmin kabeh sapa wong kang mukmin kabeh ayat ieu masih keneh nuluykeun nu kamari tentang pemberian nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu inget kana nikmat-nikmat anu dibere ku Gusti Allah ka urang. Hiji nikmat ijad dieuweuh ka diayakeun. Eta hiji nikmat anu luar biasa. Saenggeusna ijad urang dibere nikmat itu ku Gusti Allah nikmat pengurusan diurus ku Gusti Allah urang teh nikmat imdad disebutna pengurusan Allah dileutik keneh urang dihirupkeun ku Gusti Allah disusuan ku indung urang zahirna bapakna atuh usaha zahirna datang ka bisa kokorondangan eta kokorondangan teh untung urang teu ngagebrus ka haus lamun lain diraksa ku Gusti Allah atuh urang kokorondangan teh ka mana kahayang urang tapi dijaga ku Allah datang kaleng-leng datang ke gede terus kabelah dieuna karasa nikmat bisa ningali dunia kadeuleu sabelah karasa ku urang kadenge melalui ceuli ka ambeul sesengitan babauan ambean ku ieu karasa kuleta rasa berbagai rasa kacekel ku leungeun kemudian kalengkah ku suku malah bisa ngising bisa hitut bisa kilih bisa segala rupa eta kabeh nikmat menang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ngeunah dahar ku Allah dibere ngeunah nginum datang ka embung pepegatan jeung dahar titah puasa ge embung teu kuat kumbung-bungna pepegatan jeung dahar teh jeung nginum geus menyatu jasa Masya Allah eta teh kanikmatan anu luar biasa keun penting berniatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kabelah dieuna dibere nikmat hidayah beuh ieu luar biasa bayangkeun ku urang Allah mere hidayah iman Islam ku ayana hidayah eta urang di akhirat bakal diberikan nikmatan anu hakiki yakni surga Allah Subhanahu wa taala eta lain nang urang hidayah lain nang kiai lain nang wali lain nang sahabat lain meunang Kangjeng Nabi hidayah mah langsung nu merena nu bogaana Allah Subhanahu wa taala urang lamun inget kadinya Masya Allah teu kudu hese-hese artina teu kudu hese-hese nemah bae urang lobana kafir ge jate dibere hidayah ieu teh mah ku Gusti Allah
Lobas kumalandang di Indonesia khususnya ku hari eta teh jelema-jelema nu teu dibere hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jauh nu bisa mere hidayah. Zainuddin MZ ngabacokak bae nyana tah. Naon kitu ngaranna caramah moal bisa mere hidayah. Kiai-kiai nu sejenna dakwah teu bisa mere hidayah. Teu bisa. Mantap kiai aya pengajian, tatanggana Kristen atuh masing-masing bae. Lantaran hidayah. Lain nu manusia. Langsung nu Allah Subhanahu wa taala. Tanu mantap urang mah ku ari geus dibere hidayah ku Allah, masyaallah lain nikmat. Naon leutik nikmat pang gede-gede. Geus sajaritakeunana nikmat hidayah mah lantaran eta mah anu ngalangsungkeun hirup urang di alam anu indah luar biasa. Mantap kuari urang tinggal bersyukur ka Gusti Allah lantaran geus dibere hidayah ku Gusti Allah, tinggal urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perangan kuku mah ge teu dibere hidayah mah teu. Perang kajenting paeh kafir teh tetep bae mempertahankeun Katolikna, mempertahankeun Kristenna, mempertahankeun Protestanna, mempertahankeun Hinduna, Budana. Emang ti dituna ku Allah bakal jadi beuleuh neraka tah. Datang ka di perangan ku kumaha ge tetep bae mempertahankan kakufuranana. Emang geus disadiakeun nyana bakal jadi panghuru neraka jahanam. Moal bisa ku kumaha kajen ku kumaha. Tapi lamun dibere hidayah mah kakarakeun doang. Aya Kristen nyaba ka imah kiai ngobrol. Teu dakwah teu naon kiai mangan ngobrol doang. Balik di imah kiai nyana kunaon tuh hayang asup Islam. Ta eta teh hidayah mah kos kitu tah kos kitu hidayah. Aya nu ku sebab neuleuh kiai, aya anu sebab neuleuh kitu tokoh masyarakat. Aya nu sebab maca buku eta mah sabab-sabab bungkul. Perjalanan nyana endek dibere hidayah ku Gusti Allah. Nah, aya dibere hidayah mah babari bae teu kudu perang, teu kudu didakwahan, deuk dibere hidayah mah asup Islam. Di tengah-tengah kota London nu sakitu luar biasa, Stephen masuk Islam. Di tengah-tengah Amerika, di tengah-tengah kota Amerika anu luar biasa, lain saeutik anu asup Islam. Loba jasa di Perancis asup Islam, loba jasa. Akibatnya namacaan buku. Sanggeus namacaan buku dibanding-banding. Sanggeus dibanding-banding dideuleuh kunyana kumata. Jorojo ya yang asup Islam, asup Islam. Muhammad Ali urang mana? Urang Amerika tapi ini asup Islam. Ai eta nu kamari petinju nu hebat teh saha ngaranna? Saha ngaranna? Dasar bangsana meureun. Masyaallah. Gusti Allah. Lady Day asup Islam dan lain sebagainya. Oh, masih mun kitu ngaranna ribuan dan jutaan manusia nu asup Islam tanpa diperang. Akibat dari perang Irak Amerika, loba nu arasup Islam tentara Amerika. Balik ka negrina arasup Islam. Lain saeutik teh, masyaallah. Eta hidayah teh pas kitu hidayah. Sabalikna, aya anu nyana lahir di Indonesia nu mayoritas Islam, bahkan hirup di lingkungan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Atuh kunaon nyana kakarake gaul sampai 2 poin jeung kafir asup Kristen. Dicabut hidayahna ku Gusti Allah, naudzubillah min zalik. Loba jasa bahkan aya anak kiai, naudzubillah summa naudzubillah min zalik, dicabut hidayahna ku Gusti Allah, kakarak anak kiai, cacakan anak nabi ge aya anu dicabut hidayahna Kanan. Teu pantang dulu Gusti Allah mah pamajikan nabi, pamajikan Kanjeng Nabi Lut, cabut hidayahna. Ih, eta mah urusan Allah hidayah mah nu mantak Kanjeng Nabi cerik pamana ketika sakarat supaya asup Islam. Meronta Kanjeng Nabi ngadoakan ka Gusti Allah. Ieu mah pan mamang ku anjeun Abu Thalib Gusti nu ngurusan abdi. Cerik ngadoa ka Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Cak Allah innaka hai anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah anjeun mah. Walakin Allah. Tapi nu mere hidayah mah Allah. Man ahbabta jelema nu dipake ka cinta ku anjeun lantaran urusan anjeun, lantaran ngabela anjeun, tetep urusan hidayah mah aing cak Allah mahal jasa hidayah. Mahal teu bisa didoakeun ku Kangjeng. Mamang serangan, masya Allah. Mata kita hidayah mah lain bantrak-bantrakeun temen nikmat gede-gede teu bisa diukur ku nanaon. Urang tinggal muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sing hade besi coplok ge hidayah urang. Sakedeung deui ngalengkah ka alam kubur besi coplok tah hidayah urang. Sing hade lah ieu teh tinggal salengkaheun deui. Komo nu geus wisan mata mati. Setengah lengkah deui tah mah. Sing hade jasa besi coplok tah hidayah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Pertahankeun lain lalagaan cang. Mun urang mawa teu mawa iman Islam ngerebek di neraka eueuh-eureuna tungtungna coba bayangkeun ku urang. Bayangkeun dibeulem eueuh tungtungna. Ai kitu mah aya target 1000 tahun, lain kajeun lain. Deres. Ai 1000 tahun kelah aing mah ka surga ieu jadi areng dihudangkeun deui, jadi areng deui dihudangkeun deui, geus bahkan meureun di neraka ge geus malik ngeunah deui tah meureun. Ngan aya target, aya wates 1000 tahun. Lantaran aya imanan, aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lamun eta leungit naudzubillah min zalik geus we di neraka terus we eueuh-eureuna ka eta dibayangkeun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min hidayah sing hade. Ya urang lamun teu dibere hidayah moal daek ngaji ka dieu. Moal itu pengembangan hidayah. Cek batin urang teh ngaji hakikatna mana Allah ngaji sia ka ditu. Istiqomahkeun ngadahar uduk hayu. Menang Allah eta. Insyaallah. Ngalanggan. Wauhan kena jeung tukang uduk daripada jeung kiai ka ajeun. Masalah. Buktina kapanggih di jalan ka tukang uduk, "Tas di mana?" "Tas anu emang saya eta tukang uduk di Cilongok." Giliran kiai na liwat, "Eta saha eta?" "Nyaho?" "Teu nyaho da mah." Masya Allah. Masalah emang datang ka dinya tuh kakarek datang ka dinya teu nah. Di akhiratna geng kayak gitu bakalna. Itu saya tuh. Jadi nggak tahu. Nggak lain, masing-masing baik. Ya, udah besok kadar uduk. Nih hidayah mahal jasa pertahankan. Jadidu imanakum bila ilaha il. Perbaharui iman orang. Abe bagus deh. Kulobakeun maca la ilaha illallah. Minimal man salat 3 kali mah baca bae. Sanajan kurang cepat dek kondangan baca bae. 3 kali mah. Begitu ya hidayah. Nikmat para. Tayeuna nikmat dijagaan ku Gusti Allah. I urang teh pan sare coba lamun aya orai ngolosot ban kudu nyaho. Saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending sarena di kamar mah. Sarena misalna ayeuna mah kitu di imah, pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah, aya nu sare teh di hareup, aya nu sare teh di palataran. Ta eta boro-boro orai kalabang, eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga. Eta nikmat anu luar biasa. Dijagaan ku Gusti Allah. Walaupun make malaikat, aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam. Nyatpaman urang nu mantak sing ade urang di jero kamar ge. Oh, ulah main bubuka cak malaikat ini. Itu tong ingat ka dinya teh izin boro-boro cara bintang film di shooting, kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa. Nauzubillah min zalik. Indonesia dek jara di naon meureun. Dek jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karang itu. Datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh. Akibat tadina disakolakeun. Asam
kata saya itu. Ya kok gitu tapi bukti ada Gusti Allah ya Allah. Nah, iya aya malaikat. Eta aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya. Aya kalabang kadinya ge ku malaikat kitu-kitu ke. Aya kalajengking kitu-kitu ke. Eta teh kos kitu tadi mah lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah. Komo sama datang ka Gusti abdi mah hudangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngahudangkeun. Langkete ku malaikat udang eta malaikat udang bareng leuleuh jak peuting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia eta diudangkeun aya nu 12 bae pan teh diudangkeun ku malaikat mah 12 bae terus di jam 9 udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udangkeun ku malaikat Allah karim teh nu ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat kakarak datang ka syariat geus main syariat geus nyaritakeun syariat bae syariat nama eta mah sebeuh teuing syariat nama eta mah kurang dahar syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat anu eta padahal geus datang ka hakikat mah leungit teh manu kos kitu teu main-main kos kitu jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seuri pembuktianna aya jelema loba cenah teh syariat nama akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Misah eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae. Tuh, nah ieu ge ayat ieu luar biasa. Ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kanjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Raqah. Urang maca sejarah peperangan Kanjeng Nabi perang ke-7 aya nusuk disebut perang Zatir Raqah ngaranna. Setelah pulang peperangan Kanjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kanjeng didinya ngiuhan, digantungkeunlah pedang Kanjeng di pangpang tangkal korma. Plek. Aju Kanjeng Nabi nyaran dek bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah gitu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang, maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kanjeng Nabi teh dek ngebuluh Kanjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus. Ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus, pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kanjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum saeutik, maksudna istirahat. Nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kanjeng neuleuh Kanjeng ge neuleukeun Kanjeng Nabi dicokot pedang Kanjeng set terus ka hareupnya na dibuka eta pedang dikupat kapit Muhammad dikasih kieu ge pedang ya sakumaha jawara si kupa Muhammad Kanjeng Nabi tenang we biasa teh kumaha nya ge rada kaget neuleuh Kanjeng Nabi teu aya reaksi kumaha geus dikieu-kieu dikupat kapit set Muhammad set Ki Gaurus cicing Kanjeng Nabi mayam lau kami ini kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng
Ieu pedang saya, pedang kula. Geus aya di leungeun sa, leungeun anjeun. Mayasin muka. Mini, sa nu bakal ngahalangan, nu bakal ngajagaan. Pedang ieu datang ka sia Muhammad. Hah? Cak Kangjeng Nabi, Allah. Hah? Allah. Mayam nauka. Mini, sa nu bakal ngahalangan. Allah. Allah. 3 kali eta ngomong mayam nauka Muhammad. Allah. Mayam nauka. Mini, Allah. Cak Kangjeng Nabi. Mayam nauka mini, Allah. Eta malaikat Jibril teu kadeurang ditepak ku malaikat Jibril leungeunna. Raga atuh, pedang raga. Pedang raga dicokot ku Kangjeng Nabi. Mayam nauka. Mamad rosok itu. Luar biasa. Cak Kangjeng Nabi lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kangjeng Nabi bahasan. Lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Rosok kitu anu. Geter-geter. Emang tatarina ge sieun ieu Kangjeng Nabi sieun. Tama maksakeun tama sebenarnya mah nyaon Kangjeng Nabi teh sakti, nyaon Kangjeng Nabi teh istimewa. Ngan perasaannya nah geus eueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge deuk saha nu ngahalangan adalah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun. Salah teu paek ari eta geus tinggal nojokeun doang tah nojokeun ka Kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah geus teu diagag-agag Mamad sa nu ngahalangan teu kudu kitu langsung beres bae atuh lamun deuk mah. Tapi make ngomong kitu sagala hayang gaya. Apa hebat jasa kadeleuna malaikat Jibril padahal bagi saya di gigireun na geus kieu we malaikat Jibril. Tuh Jibril mah ditoel dah trek lu. Eta kaplu dicokot ku Kangjeng Nabi. Nah, ieulah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pohara jasa. Iyalah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman uzkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna izam qaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun eta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalangan Allah ngarasa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artina urang teh sabenerna mah sering kali deuk dibinasa tapi teu jadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil, sa mobil rejeung, mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boncengan, bluk nabrak kontainer. Pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae teu naon eta nu paehna mah nu nyetir doang make aneh sagala. Atuh disalametkeun ku Gusti Allah. Naik motor blok. Nu paehna cenah anu dibonceng doang, nu nyetirna mah ngan lecet doang seutik. Kumaha meureun eta? Ih, atuh teh urusan Allah Subhanahu wa taala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai. Ragag.
450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang sanyalametkeun kabeh ge inting-intingan tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup ya geus keluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biyadihil mulku eta urang sah nya nama begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung memang wiridanana tabarokos urang mah kitu langsung cek mun teh tabarok yasin terus we nya nangin bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil di limbangan teh postot nguling ka anak kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh geus ae pararae we kabeh geus bangke tah eta si santri mah di sawah kieu we di galengan di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir pon ditorongton ku urang dinya teh nyana ditoel keur ngeunah-ngeunah naik mobil kabeleuman nyana ge kaget teh kamu kabeleuman masa kita ai kieu diuk di sawah tah teu karasa pajar jalama keur ngaheang keneh bae beureun make tabarok dihudangkeun keur ngeunah-ngeunah naik mobil beunta teh poh kahurua atuh nyana ge ngageter-geter eta nu mindahkeun ti mobil kakinya ka juru sawah saha Masya Allah tan mata nyana mah terus bae eta wirid we tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh jalan mana jalan jandela pan ditutup jalan atuh buru ngagulik kitu atuh mun nyekrek jalan mana eta nyana saha nu mindah ka juru percis aku baha di kursi beus bae kieu tah ieu sawah atuh galeng rada luhur atuh kieu bae di sarua tabarakalladzi biyadihil kakawasan Allah Masya Allah teh nang saha tangajagaan modal kos itu perang urang perang jeung Belanda kamari ieu teh anu paraeh ku Belanda nu hirup keneh eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala kabeh ge eueuh nu lain meunang Allah kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mah ngan sakadar kadeuleu sabab hungkul hakikatna meunang Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai set ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu bae ngahaneng indahan di jero cai nyana alabatan neuleuh akuarium Australia pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh ku nya coba eta nang saha bisa kitu aya deui ketika tsunami tah nyana kabawa ka tangkal kalapa neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh kata lu tangkal kalapa turun-turun nya atuh geus saha turun meunang saha eta kos lamun deuk disalametkeun ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung put ari eta kiai sorangan bae di ditu teu daekeun kena naon kitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena naon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kisah deuli eta ya Allah dirancep aku di ditu di naon ka Tasikmalaya ka eta meunang saha nyalametkeun atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet bae peperangan gitu kene geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gawros tapi tetep bae Allah ngahalangan mak babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari di urang sakir rusakna ge ai ku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngredit atuh Allah tak hayang sia
Aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu los bae siapa sing seubeuh atuh leg-leg ka ditu los aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mulus mah beulit make duit bank sagala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae asup leungkeun kenca keluar ceulik atuh terus bae malamanya ngahaharuan kan teu ngaji atuh sia tapi nyokot duit bank mah pan terus bae pan terus bae iya tuh urusan nu tapi nu deuk disalametkeun mah ku teu kabisa ketik-ketik aja deui naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hiruk pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia oh lu teu deuleu ka kiai heuleuh kabeh Dale kabeh, tapi dek disalametkeun terus naon teh si budak kikituan nanti aing mah. Dan tanggung jawab bangsa di akhirat ja aing, dia teh mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae. Daripada kikituan maning di masjid bae, mantap ditanya, "Mang, keron?" Malian kula mah keur kieu di masjid. "Hei, nonton bola." Teu hayang aing, selidik teh orang dicarekan ku pamajikan. Tapi selamat, nyana selamat. Ya Allah, ya Rabbi saha tanu nyalametkeun kitu teh saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang. Nu mantake aya di Tirobatul Ladawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Ih, atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae. Babari dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung we campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali tenar zaman Ki Hasan Basori bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Siti Robiatul Adawiyah aya jelema jawara datang ka anjeunna Assalamualaikum Waalaikumsalam kula mah deuk nanya bae ka Nyai wali aya naon kira-kira ieu kula bisa tobatan teu cak teh tobat mah lain urusan sia lain urusan sa lain urusan anjeun urusan satu urusan Allah pugu ieu kira-kira kudu tobatan teh eta urusan Allah cak tobat mah ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan eta urusan Allah tah mah ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cak cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat nyai kumaha ya abdi tobat henteu ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus ba ibadah eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun geus teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus taksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula bari boga deui lah enak gedean ya duit juga bae cenah pake judi mah kan gedean pernah ngajual imah dongengna judi sugih eueuh ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat ba ku Allah ngloyong sorangan engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat berarti eta teh geus mengarah ta ieu teh aya aing mengke cenah ke bulan hareup deuk ngaji berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji ngacoplak we ngomong teu kudu ngomong-ngomong kos kitu. Dek kemarin sia, dek ngaji. Guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aing teh. Ngaji. Tah berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trek babari kabeh ge hakikatna mah ku Gusti Allah. Tah nanyana bongan ka wali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah, teu kudu nanya ka aing. Pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufikna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorang eta cangkilang kiai atuh ku muridna alam aya nu datang muridna ka imah kiai Waalaikumsalam sia ayo berjamaah jeung kiai ka dieu kitu berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola ieu bola Spanyol ye masyaallah eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah jelema munggah haji menang Allah daek ngazakat menang Allah daek ngaji menang Allah hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah deuk dikasorgakeun mah ku Allah babari
Ulah kadinya, ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit, ulah sia mah. Usum bank, ulah sia mah. Usum partai, ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, wis teu kudu si organisasi teu kudu sia mah. Ngaji sia ka dieu, salat sia ka dieu, datang ka waktuna maut salam. Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu kirup, gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta, mabok saeutik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan kuari mah teu boga motor kredit. Bae salat, bae munggah haji, nyokot deui duit Bang, nyokot deui datang bae ka waktuna. Atuh ka sorga mah jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya teu kebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah tah. Jadi ku Allah kabeh ge ngebata kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusan anu sama ja Allah. Mantak lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we kiai oplok. Atuh ayu wae sia teruskeun, jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat, jang sia. Kaitana nu ngadaekeun kan duaan dong terus yeun duaan ge. Deureun teh anu ngadaekeun teu total sama sekali. Duaan ge teh torek. Oh masalah. Ya lain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Lamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah peda dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Wes nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun aduh melek ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai bae sorangan. Oh, teu ditugas sorga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah urang tiluk didengekeun teh nya. Ka sorga nya nama eta. Ka sorga sorangan baji. Atuh cek ente bukan sia teu ngaderengekeun aing. Atuh geus aing mah ka sorga. Milu atuh. Itu boleh teu kieu teh sia na teu nuturkeun ka aing. Geus sorangan we kiai ka ditu. Tuh, eta urusan apa gitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, emang magahan di musola ngan 10-an. Eureun lah. Kurang tuh 10-an teh naik-naik. Das, emang mendingan ngojek. Kiai goblok. Dibere kamuliaan ilmu magahan aja 10-an ngojek pan. Teu bagus kiai, bohongan teu narurut ka aing. Urusan ngaji, urusan kiai, dakwah urusan kiai lantaran diparentah ku Gusti Allah. Urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai, urusan Allah Subhanahu. Ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge, meunang ngatur Allah kabeh ge. Urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe, geus jang geus hidup semati, brung bae kawin, meunang 3 bulan, geus parah bae pamajikanana. Itu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah. Geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa. Teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus. Ka ditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae. Tak kitu urang ge. Kaler kidul, eureun. Geus ka kuburan. Geus can beri camat sababak. Geus diga engke udang ti kubur babak awal deui. Terus ka ditu kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh, tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah, tengah-tengah eta teh jang contoh, tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui disalametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelantong terus betah. Geus dikieu bae ku nya panakolna dicekelan bae bari tiup waktu sholat datang teu katabus tatongtrong. Masya Allah. Nah iyalah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jeroana. Qul
Uzkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Ieu beberapa nikmat tuh tadi diceritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kangjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantak kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus kana mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula BSBY TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesma mah eta salesma saanu ngajaga eta salesma ngingsreuk nya pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk lantaran boga dokter teh wayah ngingsreuk bae Soeharto wayah ngingsreuk bae nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh aya deui ustad cablak barang daharna cabrak ya artinya cabrak ke sembarangan mata sembarangan ya emang unu di dahar ieu cabrak tapi na mau berkat bandeng di dahar berkat basi ge di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokoknya kumaha ayana bae eta mah eleh eneng mata mah geus cabrak luar biasa kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh sugan aya cek dokter gaya nya nama teu ngingsreuk Masya Allah eta mah sehat bae eta ge boro-boro di spring bed cenah mah heresna ge kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teu dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge ka tatangga eta meunang saha eta meunang Allah nikmat jasa Masya Allah cek-cekan nya mah geus bae ta eta dihalangan ku saku Gusti Allah. Tak eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya anu di melalui medis luar biasa. Mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya. Nu mantak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah. Kuari mah percayana teh ka dokter, ka mantri. Eta digeserkeun akidah urang, henteu dikaallahkeun. Padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge. Ja, nu berobat bae wae gering mah gering bae. Ja, anu itu berobat wae sehat mah sehat bae. Ja, aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna sama atuh kos kitu mah. Geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha pejabat anu setruk. Sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis. Setiap meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam. Nya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Beuneu aya deui dokter di Amerika mah 6 jam cek nya tidak usah 8 jam. 6 jam itu sudah stabil asal iya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full bae. Kadang-kadang tuh saya santri mah geus kono kos kitu ka teh hese mantak dianggap tadi eta si jelema tah lain teh begitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri coba deuleu bakal heran kabeh tapi bakal aya kanikmatan. Datang ka pondok masak sorangan, neuse sorangan. Ai keur daek, teu daek bade disese. Gantungkeun bae urut itu teh ada. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tati isah yang beuneu jatuh bau dipake deui atuh. Santri mah kitu atuh. Ieu biasa bae gitu. Jeung pede bae nya mah biasa bae.
Oh, masalah baik geus. Ngan ke dua per da teuing gantung geus. Ya tuh gitu bae santri. Dahar babarengan pan ai babarengan mah ieu hayang nguah nu ieu embung pan ieu hayang nguah nu ieu embung tapi tetep bae dikadinyakeun mah burak nu embung ge ka bawa bae geus bae aing tadi nama embung nguah ku dia dikadinyakeun atuh terus berarti jeung bebek teh adik kakak eta ya Allah eta kumaha eta juga jadi penyakit jantung biasa bae ngeunah bae ya Allah eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dahar hayang minum. Emang boga persiapan santri minum atuh henteu. Atuh henteu persiapan di mana atuh? Santri wadah naon eueuh. Ke geus dahar kakarak hayang minum euy, hayang minum atuh kadi hese teh kompak kotrek. Nusa urang ngompak, nusa urang sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos gitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa baik. Ari eta pejabat setru, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadangekeun kencing manis mundur sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat langsung ka hakikat teh eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan. Nu ngalangan tapi ai ku Allah neuk disalametkeun mah salamet bae. Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatasi manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah detik kitukeun mah kitu bae. Dilebeb bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teh jadi kawin. Aya nu teu wau-wau acan, saya dikawin. Heuh jeung saha jeung Sarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus deuleu tanya encan. Ai sia daek bae ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin, berak, bukan anak 24. Ya tuh kumaha ya tuh aja urusan Allah. Aya nu bobogohan teh jadi, aya nu bobogohan jadi atuh teh mah gecilahan ieu nu bobogohan teh jadi, nu teu bobogohan bae ngebreyek anakan ja. Eta teh urusanna kabeh meunang Allah Subhanahu wa taala. Entek teu kudu kieu, budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu. Geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah. Gusti, ieu budak ja menang Allah ieu. Wah, dipasrahkeun we ka Gusti, sebodoh ta. Pleng, basa bodoh Gusti. Lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah, meunang geus kitu. Ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat, atuh kudu bersyariat. Mun geus datang ka makom hakikat, teu kudu bersyariat deui, geus hakikat bae ka ditu. Tuh kitu. Elingan ku urang diri urang, ingetan ku urang diri urang, sing ingetlah urang kana nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kamari aya kitu naon ngaran-ngaranna penyakit kitu kaki gajah serius jelema teh wah geus disiapkeun obatna dibabagi waduh aya nu di dahar aya ngolobana mah di dahar ari anu boga kayakinan ka Allah mangke langanna ulah wae jajan buku can karu kumaha Allah bae tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar kos kitu batak kumaha sugesti ceuk bahasa urang mah kayakinanna ka mana neuk ka Allah bae acara kudu kena masalah. Jangan terkena penyakit itu ge bae bae. Eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kitu. Lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah kitu percayana datang ka mana. Selalu kitu bae urang hirup teh. Mentak aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah. Aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui. Ke naik deui. Padieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta. Naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah. Bacaanana mah eta mah atuh memang jadi syarat syariat teh tuh. Fikih syariat ngaranna. Babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih. Tapi cak hakikat lain eta nu dideuleuna pasrahna urang. Nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka sorgana pasrahna. Ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat. Lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan.
Tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka sorgana tila. Di mana ta neuleun ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh di aku. Mata nu urang, ceuli nu urang, irung nu urang, mantak dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah, asa nu urang bae ngarasula, da urang teh kitu keneh ceuli, kitu keneh. Tapi lamun papasrah bae cara walila atuh ieu mata ge janu Allah ieu di ka Allah keun nyerina ge ku Allah ieu sabono kumaha Allah bae. Terus ceuli kitu keneh sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah mah enggak janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae. Eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun ka dinya pasrah. Pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat, kurang pasrah ngarasulah urang mah. Aya nu pasrah mah salat teh tenang, mantak aya tumaknina. Salat eta aya tumaknina. Salah sahiji rukunna tumaknina, mun teu make tumaknina teu sah. Abeh naon? Abeh kadeuleu tenang. Iya mah pan lain, kayak itu ada lah, tunggu nih, soal pada suri Allahu Akbar. Nek kawan emang kira apa? Ngabesan sakeudeung ieu tutupan Allahu Akbar. Kontrek. Assalamualaikum. Kacau. Itu salat ka lain teh tigo gitu. Ayo salat tenang mah. Ya daek teu nunggu. Nek mana teh salat? Kepada kamu sekitar 2 jam lah. Dadah. Mamang gula-gulanya. Ayo gitu aing di salat tenang salat aja. Semantak dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngising heula, yang kiiki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudna. Datang ke masjid teh. Sunat tahiyat teh. Eueuh mendek kitu bae. Dahar induk minum ka pamajikan induk, induk, segala rupa induk. Lu naon deui atuh? Kami suatu manfaat minta politik solusi itu juga problem itu dengan Allah mesti diakui ada orang mana diulang itu orang dengan Allah coba perasaan batin jadi enak aja di sini kalau gitu cenah pas ruku ya nang Allah salat keluaran anyar jadi gitu syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang demantak jelema luhur mah salat teh beda tetep bae ngarendeng tapi beda kan nileuna di akhirat perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi shalat ka Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentraman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teu meunang neuleu bata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu kurang. Mantak kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang abeh naon ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang anu sungut ge meunang di jero hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah jadi dia terapi ku urang ceuli nu digadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we mata nu dileuk ku mata hate mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah kitu kene napas ieu teh meunang ka Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun mana apa geus Allah kabeh gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu nyisingkeun teh Gusti Allah pasrah diri ka Gusti Allah salat aja tenang kalem salat sami Allah Isge maca tasbihna ge 11 ge asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la subhana pasrah teh apa subhana rabbiyal 11 bahkan asa saeutik teh 23 subhana hatuh mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud pajar batu ku manuk teh lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk atau manuk gadi dia teh
Cing kuciwak kabaceo di dia tah dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punya teh ku kebel-kebelna beureun teh salat dileuweung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal urang mah salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun tah pajar deuk nimpah urang Pak cak kucing teh ukuranna mah cak kucing awas kita pasrah orang pasrah kau. Sekat antara orang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan orang datang ke mana. Rasa ngamiliki diri orang datang ke mana. Lamun orang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondol kos itu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan sama. Urang ngahayalkeun kos itu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos itu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere, datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatna urang jeung dunia teh 70%, mantap ngeunahna salat. Pegatna urang 100% jeung dunia, bakal nikmatna luar biasa di jero salat. Tapi lamun orang 100% dunia, sholat na sholat. Zahir doang sholat. Eueuh kangeunaan sama sholat. Eueuh kangeunaan. Jadi tepegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Sholat teh gerakan lagi. Nanti Allah. Babacana nanti Allah. Segala rupa menang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah. Bahasa kerena keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk. Teu meunang gerak-gerak sangeunana urang. Keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantap munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh. Teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya karena abudullah iya. Berarti dicokot ya kudeler. Ihdinas siratal mustaqim. Asana jatan kabayang ieu kajen kuku mah gede tarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kajadian kajen kuku mah. Fatihah. Ate ka kreditan eta naon eta kos kitu. Pan beungeut sia teh kitu. Banget nu ngridit pak kitu kajian gugu bahagia. Aya deui Allahu akbar. Ngiji mah tere angeus mun nyokot deui asana kabuat. Lantaran jauh salah ada lumayan ini. Iya kan ambud wae kan. Nyokot deui bae kitu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hideung. Sakebal salat teh mio. Lu aya di jero eta nanaonan takos kitu. Nanaonan eta kos kitu. Ya insyaallah. Allah. Di total mah warung saya 50 jutaan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula nya. Tapi maning warung heula nya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim. Saknya dari nyeun imah heula. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Maning imah heula teh biang Allah. Dere assalamualaikum. Ieu imah nu aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantek babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Ta eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu akbar. Naik dewe gitu jadi bupati ya. Ayo nu ngadukungnya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya dan seorang sabaraha duit ya siapkeun bae 1 miliar mah ku aing sobokan. Allah subhana rabbiyal azim. Kira geraknya wa bihamdihi subhanallah. Mulai bae di kuari gitu. Engke bae jebar baseur wae Allah. Tolong saja mereka. Salat kok gitu dah. Salat kok gitu. Ya Allah. Ya Allah. Pamajikan marah bae yang meuli selop jangkung. Kabaya. Aduh Gusti Allah batak dina alim bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceuri. Ya naon Nabi.
Ya kula mah salat cenah teh bisa khusyuk. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa teh ingat bae. Cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang geura ka salat. Ulah hayang ka dunia, puguh hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat. Ku sebab aya dunia maneh maksiat awak. Nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka-keun. Geus daun dipake karesepna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat. Geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun tama dunia. Sok maningan kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang kelabina teh berarti kendaraan. Maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka maksiat ulah direpake ka resep eta teh dunia teh ge coba ge neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa moal ge diusahakeun ku Sidina Ali bener kabelah dieuna asal naon siap biang neraka ka jeung hukum tidak nama sering ngocoprak memehna biang neraka ka jeung hukum ya sendal bagus. Hayang aing kasih moal make sendal aing mah. Biang neraka ya kajen kumaha ge. Teu Sidina Ali mah aya baju bagus. Biang neraka sia. Teu hayang aing mah. Gara-gara sia ke aing hayang ka alam kubatur. Moal aing mah. Selalu kitu kabelah dina tolak tuh kisalasan. Aing nolak tilu ka sia dunya. Tolak tilu aing mah. Sebab dunia jipa, dunia teh lin sebeda jeung bangke. Teu hayang aing mah. Jajal mah nu ngudak dunia berarti jadi anjingna. Nggak teh hayang kakarak cek Sidina Ali jangan ngeunaheun salat. Nikmat tak masak Sidina Ali bang ngeunaheun salat teh eta sanget jadi nasehatan ku Kangjeng Nabi dunia teh jadi biang keladi maksiat. Berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang. Ku urang make resep kanu makal nyilakakeun. Sok kumaha pikir Ali. Mantap dipikir jauh. Sok urang ku sebab boga motor bisa apel. Ayo coba. Boga motor bisa derak-derutut ka ditu ka Karang Bolong. Boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ke Eropa ka Amerika. Boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureum bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing teh ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bagus. Boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dina ka jalan ka teu teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh moal aing teu boga duit. Tentu lah ka kotaan teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Di kitu-kitu kita tetep ae ngridit terus bae. Itu nu ngridit bae tah mah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deleukeun jelema nu ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung da teu ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bank katawa nyana narima duit ti pamarentah teu ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres. Kira sama aja kiai na pakai udang-udang 5 pakai udang-udang kusia. Moal ngeunahan cak aing moal Imam Ghazali geus caritakeun asal make bensin teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal pusu kiai nu salat kos kitu derek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pesantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen ku kumaha sing percaya moal kajen ku kumaha kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majelis kan saparo pake meuli Innova. Dek ngeunaheun kumaha moal kajeun ku kumaha
pondok pesantren modern teh lain goreng moderna. Kuduna mah leuwih modern. Kieu kuduna mah di Indonesia teh. Pangmodernkeun pangmodern leuwih ti Al-Azhar masalah. Nu goreng teh eueuh ikhlasan. Ikhlas lain deuk ngadidik lain. Buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu. Emang kunaon gitu? Saeutik pemasukan lain naon tah? Nyana nyaritakeun pemasukan goblok. Eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah. Tah eta tah nu goreng mah tah goreng. Ai pondok pesantren salap rupan deuk aya deuk eueun asup bodoh teuing. Aya bae aya di pagahan. Bae. Tuh salah. Emang pokona ibadah bae ka Allah. Hayang sugan nambah hayang kumaha Allah bae. Diberekeun aya alhamdulillah. Teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun. Aya sia ngaji sia. Anak teh dereka di pamajikan keterok ngaji sia ngaji. Pamajikan kawin deui atuh. Lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta. Tah eta teh eueuh ikhlasan, nu salahna teh lain soal moderna, nu soal moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti Al-Azhar, sok modernkeun. Tapi nu salahna lain deuk ngadidikna, endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil. Mataknya nama lamun muridna saya tik cerik. Sebab teu waktu ngadidik. Nah, sebab pemasukan kurang. Nah, tong tanyakeun ka pesantren modern coba ge. Nah, kiai mah atuh deuk aya alhamdulillah. Masalah kiai mah. Tong geus gedekeun ngariung atuh ka ditu. Tuh, ya, ye keur carita blak-blakanana kok gitu. Kurang ikhlas berarti moal minah ngan salat. Kok mau diangkat jadi wali moal baik ajeun ku kumaha. Tah, iyalah. Coba inget nikmat nu dibikeun ka urang. Syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang geuneuh dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misalnya bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi eta lah abdi rek ibadah. Urang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Teh podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR. Apa aya nu niat ibadah? Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah, bakal aya ngerenyeb. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh ulah resep teuing kana dunia. Asal urang pepegatan kana dunia, urang pepegatan 30%, 70% kana dunia. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantak zuhud teh nomor 1. Terus bae lamun urang geus bisa teu resepna kana dunia 70%, ngeunah ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunaheun jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Jarga hati sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya. Eta teh bawa dunia. Urang teh salat hareudang eta dunia. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Antara tadi teh kada harsa teh otomatis jadi pendunia kan berarti. Teu naik hari kok malah mun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dieu pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang asa percuma kurang salat judi gitu kene zina gitu kene nu korupsi bagi teu barikeun salat sebab daharna ka dieu jadi bensin ngarasa percuma teu kudu salat mah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta nah tapi lamun setik bersihan ya kurang mun dahar teh di imah balik ngaji saya gendahar ku pemajikan ya naon ieu tah ya lauk nang di mana eta Mali, di mana malina? Tadi dia di pengkolat. Sana malina, kula. Maka terima mali teman. Lah, baik. Pagalan
caranya. Aing di api katu saeutik sia peningkatan. Capek aing mah ngadengena. Ya keur ngorah henteu. Ieu keur ngorah henteu kuari henteu. Itu mau kita 5 menit henteu. Make 5 menit. Aju sia minta tambah. Idih aya keneh bae. Lain sia mah pensokna minta tambah dari segala beli lauk. Tambahan teh mang, teh haram dah tambahan emang ulah. Ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah. Gitu mang atuh kunahan tambahan halbek eta gede henteu doraka. Masya Allah, geus bandingan ge geus cicing wae geus cicing lauk kecuali nu nyata tambahan hijinya cek tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan wae. Geus sakit ge. Atuh hiji ieu mang kunahan. Si Mamang, si Mamang. Eta guna aya liwat ka Ciku Pak. Kos kitu tapi gang mah. Kos kitu tapi gang mah nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu. Masya Allah. Teh jore teh dagang kos kitu. Bebelian kos kitu. Tuh nya ingetlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi dijaga. Tina pangharu biru musuh. Tidak panyan upaya musuh. Tina ngarusak na musuh. Numentak ketika ditanya, mayasimuka minia wama. Saan mereka jagaan anjeun? Allah cakang jeung Nabi. Maya menau kami ini. Allah. Maya menau kami ini. Allah. Allah. Ka Allah bae geus muantep biasa. Numentak ditulikeun wattaqullah sing-sing maneh ka Allah. Ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara cangak ngomong. Marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa. Ai nyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa. Ai nyanana korupsi bae. Lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur, salat. Dur asar, salat. Maghrib, salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa. Nisab haji. Geus nisab zakat. Zakat, eta ngeureun kitu ngaranna takwa. Takwa aya orkes, ngajauhan. Aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Tata kos kitu teh takwa mah tah ieu naon ieu perintahan laksanakeun. Ieu naon sih bentuk aya larangan? Ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae cenah mah ngajauhan. Kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Saha bae eta lah muttaqin ngaranna jelema takwa. Mun ngadoa diijabah. Kata jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai teh. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa sama kos kitu. Kiai teu takwa. Wayah salat, lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergi mah salatna sorangan bae, kurang takwa ngaranna. Kurang takwa mah takwa. Eta sanajan kiai kurang moal diijabah, doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur wayah salat ka masjid, tilok loba omong, puasa. Ketika aya dardir aing mah sia-sia atuh aing los. Insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat, maca Quran. Kitu jeung kitu bae. Ta eta teh nu takwa teh kos kitu tah. Nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna. Pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Na ieulah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin. Falyatawakkal maka kudu tawakal, kudu pasrah al mukminun jelema mukmin. Jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna, ulah ka makhluk.
mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah ieu pasrah urang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah papasrahan urang lantaran Allah Maha segala-galana. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha Umi ngajasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah. Eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah. Eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran eueuh nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah Maha Gagah, menta ka Allah atuh. Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan ka kitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun. Mantap urang deuk nanaon ge? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Eta orang dibaca teh aya di Mekah doang, kan. Ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna. Aya kahareukeun suku. Nu katu kahareukeun dari gejed-gejed saeutik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka sulah. Geus ka Allah bae bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah. Tawakkaltu 'ala Allah abdi pasrah diri ka Gusti Allah. Geus lain deuk ka Mekah bae di imah ge ti imah. Urang ngaji ka dieu. Durut naik motor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi geus teu ingat ka imah ge. Teu ingat ka naon geus ka Allah bae. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Nggak durdut. Datang nggak dia ayat tukang wudhu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Ayat kok gitu bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun. Tapi lamun urang deuk dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang leuleumpangan. Leumpangan teh jarah lah. Kasulitan urang teh hiji lapar di jero mobil bae nu mere eueuh neuk meuli eueuh teh ulah ngarasula tah di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah goblok amat ya aing lapar jasa ya sana lenglengan ye moal cager kajen kumaha eta moal cager tah panyakit tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti lapar genang Gusti teh awak abdi nu Gusti kakuatan ge ku Gusti. Tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat abdi rek tawakal bae nurutan wali ge teu dahar teu kuat abdi mah meureun teu dahar pae semua tingkatkeun tawakal ge ka Allah kan bae lah beteung nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah dieusian ku abdi ge ja eta hakikat nama ku kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah teh aya engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah uni nga urang ngareteg kitu teh di kursi babaturan-urang mah tanu disisieun teu ngadenge Allah mah ngadengeun pan oh sia teh hayang dahar itu ditukangeun aya kadinya teh mamang gadeuna ngalamun bae nanti aya roti segede kieu dae aduh ulah segede kitu dua kitu gedaeg pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji kadua katilu kunaon merenyana naon eta kertegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngeretegkeunana neuk hayang merena kadinya nang saha ieu lapar mun tayang ka Allah nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu menang Allah neropkeun ngaliwatan ieu hiji dua tilu kaliwatan gunya teh dibere gunya nama nu ieu bae diberena oreng rangdan diberena Masya Allah. Nah, itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita